Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana atepang di sareng simkuring Muhammad Ibki Alfauriji dina acara Warta Sunda. Kejadian uruk di desa Nagri Kendan, Kecamatan Nagri, Kabupaten Bandung dina minggu wengi 18 Mei 2025 tabuh 10 wengi. Kejadian ieu disababkeun ku hujan gede salami 2 jam. Kantor desa Nagreg hancur parah jeung genep 5 warga rusak total. Gawir sepanjang 40 meter anu amruk oge nimbun tilu urang warga nyaeta Ela Marsala 42 tahun, Melati Sukma 14 tahun jeung Iman Daresta 50 tahun. Korban kasil dievakuasi nalayan salamet ku tim gabungan sarta langsung dibawa ka RSUD Cikopo Cicalengka. Salian ti wangunan hiji mobil jeung 5 motor oge milu ka urug taneuh pikeun keamanan sakitar 28 jiwa ti genep kalapala keluarga geus diungsikeun ka masjid jeung imah baraya alatan sieun aya urug susulan. Petugas setempat geus nyadiakeun posko darurat sarta ngahimbau warga sangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa. Simkuring baris nepikeun warta utama dinten ieu. Hiji kaluarga kapanggih maot di jero tenda Galamping di kawasan wisata Puson, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dina poe Rebo 27 Mei 2002 Opat korban nyaeta Muhammad Ali Munawar yuswa 52 tahun, Magfiroh Alfira yuswa 43 tahun, Bagas Amar Hakiki yuswa 21 tahun, sarta Alvino Evan Hakim yuswa 16 tahun. Numutkeun katerangan polisi, keluarga eta sumping ka lokasi wisata dinten Salasa wengi kaping 26 Mei 2002 pikeun nginep di tenda Galamping Safari nomor 3. Isukna, petugas sempat nganterkeun sarapan ka tenda korban, tapi teu aya respon di jero tenda. Sabudeureun tubuh satengah 12 beurang, petugas datang deui pikeun bebersih lantaran geus deukeut kana waktos check out. Saenggeus aya jawaban, petugas ngalakukeun pameriksaan sarta manggih opat korban dina kaayaan geus maot. Dumasar kana katerangan keluarga, barang-barang berharga milik korban seperti telepon seluler, kamera, perhiasan, jeung kendaraan masih lengkap. Polisi oge teu manggih tanda-tanda kekerasan dina awak para korban. Dugi ka ayeuna aparat kepolisian masih ngalaksanakeun pikeun mastikeun panyabab maotna hiji keluarga eta. Kitu wae warta anu tiasa disanggem dina kasempatan ieu. Hatur nuhun kana pahartosanana. Wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, wilujeng wangi. Tepang di sareng abdi dina acara Warta kanggo ngeunaan informasi. Dina deungeut ieu simkuring bade maparinan informasi dina kajadian di taun ieu. Ieu warta salengkapna sareng abdi. Subhan Maulana Mali. Oke pemirsa, urang mimitian ku warta nu kahiji nyaeta pengolahan ban urut di Mojokerto, Jawa Timur, kaduruk ku Seuneu Gede. Lobana tumpukan ban urut ngajadikeun seuneu gancang ngagedean sarta hese di pareuman. Petugas nu datang ka lokasi silih bantu pikeun mareuman seuneu. Kuatna angin jeung lobana bahan ban urut di jero gudang ngajadikeun seuneu terus ngagedean nepi ka nyebar kana tumpukan ban urut anu di luar gudang. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikirim ke lokasi. Diperlukeun waktu leuwih di 3 jam nepi ka seuneu bisa dikendalikeun. Polisi can bisa ngalakukeun panalungtikan sabab seuneu can pareum sapenuhna. Sakitu anu tiasa kusim kuring diinfokeun. Breaking News melaporkan.
wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, patepang deui sareng simkuring Siti Sopiah dina News Warta. Dinten ayeuna simkuring bade ngawarkeun salah sahiji warta antos dikumpulkeun ku tim redaksi. Utamina ngeunaan keayaan arus lalu lintas di sababaraha titik anu katinggal padat. Kusabab tos dikawitan deui usum mudik, jalan lalu lintas di Bandung tos kawit padat utamina di Jalan Bandung Timur. Tos asup deui kana tanggal mimiti awal mudik, kapantau jalur lalu lintas di jalur nagreg, tingkah nagreg sareng jalur gentong tos dikawitan ku padatna kendaraan anu ngajajar sapanjang jalan. Kapadatan ieu disebabkeun ku para pemudik anu mulai uih ka kampung tempat lahirna kanggo nyeepkeun waktu sareng kulawargina. Tahun ieu seueur pemudik anu piknik ke arah Garut Tasik, terutama ka Laut Pangandaran anu nyebabkeun salah sahiji kemacetan di Jalan Bandung Timur. Pihak kepolisian tos nurunkeun personal kanggo ngatur lalu lintas serta nerapkeun sistem one way atawa buka tutup jalur upami antrian tos teu tiasa dibendung deui. Para pemudik diimbau supados tetep hati-hati kusabab padatna arus mudik. Turutkeun perintah petugas di lapang serta ulah hilap pareos deui kendaraan sateu acanah indit-inditan lebih. Sakitu wae warta anu tiasa kapihatur ayeuna, simkuring Siti Sopiah pamit undur diri tina acara ieu. Hatur nuhun kana waktos jeung perhatosanana, wilujeng patepang deui dina warta salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi pamirsa, terpangdi sareng simkuring Silvia Handayani dina acara Breaking News Unggit. Pesta Kagumbiraan anu kacidarungahna lumangsung di Kota Bandung dina dinten Minggu Kaping 24 Mei 2026. Sabada Persib sukses ngahontal gelar juara. Ribuan bobotoh tamplok ka jalanan pikeun ngayakeun ieu kamenangan. Nanging hanjakal, balukar tina konvoy Persib kasebat tuntah ayeuna ngabalatak di mana-mana. Pemirsa, ieu berita salengkapna. Tiasa ketinggal ku pemirsa, kawasan ikonik sapertos Jalan Asia Afrika, Dago, dugi ka sabuneran gedung sate, pinuh kuruntah plastik sareng sasatuangeun. Petugas kebersihan ti Dinas Lingkungan Hidup kedah damel ekstra keras. Pikeun ngangkut tona seruntah anu naik drastis. Warga oge nganyahokeun pisan karena kurangna kasadaran ngajaga kebersihan di tengah momentum kabarjadid. Pemirsa, juara di lapangan tangtosna kedah dibarengan ku juara dina ngajaga lingkungan. Mugia ieu janten evaluasi kanggo urang sadayana supados kebersihan kota tetap terjaga. Simkuring Silvia Handayani pamit undur diri. Hatur nuhun. Wilujeng wengi pamirsa, patepangdi sareng abdi Rifa Priat Lestari. Ayeuna Kota Bandung bakal penuh ku semangat bobotoh. Siap-siapnya harapan macet di Bandung ayeuna sabab parade kemenangan Persib bakal dinyatakan di stasiun Gesat di gedung mereka. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan nyatakan yen konvoy kemenangan Persib dina Liga Super BRI 2025 atau 2026 bakal dimimitian di parkir kulon gedung sate sampai rengse di gedung mereka. Iring-iringan bakal dilaksanakan dina poe Minggu 24 Mei 2026 dimimitian di jam 7. Jalur konvoy bakal dimimitian di gedung sate tuluy mapay ka Jalan Banda, Simpang 5, Jalan Asia Afrika nepi ka harepan gedung Merdeka. Waktu tempuh kurang lebih tilu sampai ke 4 jam.
Kompoi bakal dimimitian ku kendaraan anu ngangkut gubernur, manajer sareng pamain tim Persib. 5 bus anu ngangkut pamain bakal nuturkeun di tukang. Bus kahiji diisi ku pamain anu menang Liga 2026. Dituturkeun aya pamain Persib anu menang di tahun 2025. Tuluy salajengna diisi ku pamain Persib anu menang di tahun 2024. Jeung tuluy diisi ku pamain anu menang di tahun 2014. Jeung bus kalima bakalan diisian ku pamain Persib anu menang di tahun 1985. Sasampainya di Gedung Merdeka, piala akan diangkat di sadaya pemain Persib anu menang Liga 2025 atau 2026 anu bakal naik kana jembatan penyeberangan. Rute tahun ayeuna langkung panjang di tahun kamari. Kusabab sekitar 5 km kanggo nampung sadaya bobotoh anu hoyong ngiring konvoy saurna. Persib di Bandung Jawara Liga Super BRI 2025 atau 2026 bakal disiarkan langsung di saluran YouTube Humas Jabar dina dinten Minggu 24 Mei 2026 di mimitian Tabu 7 Enjing. Informasi lengkap ngeunaan konvoy oge tiasa disiarkan di seluruh media sosial Humas Jabar. Eta suasana parodi kemenangan Persib Bandung anu disambut meriah ku ribuan bobotoh di kota Bandung. Konvoy ieu jadi bukti rasa reueus sarta di dukungan masyarakat Jawa Barat ka Persib sang jawara Liga Super BRI 2025-2026. Hatur nuhun parantos nyaksian dugi patepang deui dina warta salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing tepang deui sareng abdi Rasda Friansa dina acara Sakilas Warta. Pamirsa, Amerika Serikat dilaporkeun parantos ngalaksanakeun serangan deui ka wilayah Iran bagian kidul. Ieu serangan lumangsung di tengah-tengah kaayaan wilayah wetan tengah anu memang tos lami tegang. Ngeunaan hal ieu, Presiden Amerika Serikat nyaeta Donald Trump masihan komentar anu tegas. Donald Trump netelakeun yen manehna hayang pasualan jeung konflik ieu langsung direngsekeun sakalian. Pihak Amerika Serikat boga anggapan yen lengkah militer ieu diperlukeun pikeun mungkasan sagala rupa ancaman anu tiasa ngarusak stabilitas keamanan global, khususna di wilayah Iran jeung sabudereunana. Sanaos kitu, serangan ieu teuing kalah ka ngondang reaksi keras di segala rupa negara di dunya anu boga kahariwang yen perang skala gede bakal bitu deui di wilayah kidul Iran. Nepi ka ayeuna, pihak keamanan internasional masih terus ngawas kaayaan di lapangan. Bari ngusahakeun sangkan aya jalur diplomasi pikeun nyegah kaayana korban jiwa anu leuwih loba di kalangan sipil. Sakitu wae anu tiasa disanggakeun ku abdi dina warta Sunda. Kuring Rasda Friansa pamit undur diri, hatur nuhun kana paratosanana. Wilujeng tepang deui dina warta anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing
Perkenalkan nami simkuring Aisyah Musufir Setia di kelas 11 tilu. Di dia simkuring bade ngabahas warta ngeunaan gotong royong bersihan lingkungan di lembur Sukajadi. Kegiatan ya anu samemena geus dirancanakeun ti jam 7 isu-isu nepi ka jam 10 berang. Warga anu katingali pisan semangatna bersihan jalan, salokan jeung imahna sewang-sewangan. Cek beja ti ketua kepala RW. Kegiatan ieu dilaksanakeun pikeun ngajaga kebersihan lingkungan di lembur sarta nyegah penyakit anu disebabkan ku lingkungan anu kotor. Salian ti eta gotong royong oge ngajadikeun rasa kebersamaan antar warga. Sakitu warta anu biasa kusimkuring dipikahatur mugia warta ieu ngajadikeun contoh atau motivasi pikeun warga-warga anu sejen supados salawasna ngajagaan kebersihan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng enjing pamirsa patepang deui salam singkuring Raditya Pratama dina acara Warta Sunda. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan bencana alam banjir jeung longsor anu kajantenan di sababaraha wewengkon Kabupaten Bandung. Bandung 27 Mei 2026. Hujan gede anu terus-terusan salami 2 dinten parantos nyababkeun banjir jeung longsor di sababaraha kecamatan. Dumasar karena informasi anu katampi hujan gede anu terus-terusan salami 2 dinten parantos nyababkeun banjir jeung longsor di sababaraha kecamatan. Dumasar karena informasi anu katampi salah sahiji daerah anu pangparahna katarajang nyaeta Kecamatan Balenda jeung wewengkon Caket Nagreg. Di Kecamatan Balenda cai asup ka pemukiman warga lantaran walungan Citarum teu sanggup nampung debit cai nu hujan leuwih ti 1000 imah. Warga kabanjiran kalayan jangkungna cai ngahonta 1,5 meter. Sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman pikeun nyingkahan caah anu beuki luhur. Sementara eta di daerah pagunungan Caket Nagreg kajadian taneuh longsor nutupan jalan utama anu ngahubungkeun antara desa. Akibatna arus kendaraan jadi kaganggu serta sabaraha jalan teu bisa dilewatan. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atanapi BPBD parantos turun langsung ke lapangan pikeun ngabantusan warga ngabersihan material longsor serta nyalurkeun bantuan ke masyarakat anu kakeunaan musibah. Dugi ka ayeuna can aya laporan ngeunaan korban jiwa dina musibah ieu. Nanging warga dihimbau supaya tetap waspada lantaran cuaca masih keneh sering hujan serta dikhawatirkeun tiasa nyebabkeun bencana susulan. Kitu wae pamirsa warta anu tiasa dihidangkeun ku simkuring dina dinten ieu simkuring Raditya Pratama ngauturkeun nuhun kana perhatosanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pamirsa tepang deui dina acara warta pangayaan dinten Jumat Kaping 28 Mei 2026. Simkuring bade nepikeun sababaraha informasi penting ngayaan kemajuan atikan jeung keayaan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus ngalaksanakeun program pikeun ngajoatkeun kualitas atikan di sakuliah daerah. Salah sahiji upaya nyaeta ngajoretkeun fasilitas sekolah serta ngadorong pemakaian teknologi digital dina proses diajar. Program ieu diharapkeun bisa mantuan siswa jeung guru dina ngalaksanakeun kagiatan atikan anu leuwih hade. Di bidang ekonomi, Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan anu cukup alus. Pemerintah optimis yang investasi jeung kegiatan usaha masyarakat bakal terus meningkat, sehingga bisa nyiptakeun kesempatan gawe anyar jeung ngajoratkeun kahajaran masyarakat. Pemerintah oge terus merhatikan keayaan para petani jeung pelaku usaha leutik sangkan marena bisa terus ngembangkeun usaha di tengah rupa-rupa tentang ekonomi.
Para pamirsa, sakitu warta pangayaan anu tiasa simkuring didungikeun tina kasempatan ieu mugi informasi ieu aya mangpaatna pikeun urang sadaya. Hatur nuhun kana panghatosana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Wilujeng tepang deui sareng abdi Nindya Safna Rahayasa dina Warta Budaya. WJP Festival atau WJF 2025 parantos digelar sabila 2 dinten di Kaping 8 dugi 8 November di Kiara Artapak, Kota Bandung. Gelaran festival tahunan ieu sukses ngahijikeun unsur budaya, hiburan, sarta rupa-rupa produk unggulan UMKM Jawa Barat. Mangga urang pitonkeun liputan salajengna. WJF tahun ieu ngangkat tema Gapura Pancawaluya anu tujuanna pikeun ngangkat 5 karakter masyarakat Jawa Barat serta ngadorong mekarna ekonomi lokal. Rupa-rupa kasenian tradisional anu narik perhatian diantarana nyaeta prosesi seren tahun, mimiti ti arak-arakan hasil tatanen, ibing tari, ritual numbuk pare secara massal nepi ka akrobat tradisi kasenian lais. Festival beki ceuyah sarta dirahreuah ku panggung hiburan ti artis-artis kasohor. Di antarana aya Doel Sumbang, Kunto Aji, King Nasar sarta The Changcuters. Gelaran WJF 2025 ieu dipiharep bisa mere ruang kabagjaan keluarga sekaligus jadi tujuan pikeun nguliatkeun ekonomi lokal ngaliwatan produktivitas masyarakat serta produk biara negara. Pemirsa warta tadi sekaligus mungkas lawungan urang dina dinten ieu. Wilujeng kantun, salam budaya, rampes. Sampurasun wargi sedayana wilujeng tepang deui sareng Simkuring Yulianti dina program Warta Pasundan. Pamiarsa aya wartos parantos kajantenan kamacetan anu kacidak panjangna di jalur mudik Gentong Tasikmalaya dinten kamari.
Ieu kamacetan teh dilantarkeun ku ayana truk anu mogok di tengah jalan pas dina tanjakan anu sakumaha urang terang kawilang buraos. Akibat dina kajantenan eta, kendaraan di arah Bandung anu bade nuju ka Tasikmalaya atanapi Jawa Tengah mular dugi ka 5 km antrian kendaraan didominasi ku mobil pribadi sareng motor. Petugas Sapol Witas parantos turun ka lapangan kanggo ngatur lalu lintas sareng ngaevakuasi eta truk. Kayaan ayeuna parantos mimiti lancar deui saatos truk anu mogok tiasa ditarik ku mobil derek. Pamirsa mung sakitu warta anu tiasa kasanggakeun dina dinten ieu. Wilujeng tepang deui dina warta anu salajengna. Wilujeng kantor.